Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana, alhamdulillah Kang Arid biasa nepangan di mitra-mitra sadayana. Bagi mitra-mitra sadayana mudah-mudahan dina danget ayeuna nuju aya dina kadamangannya, damang lahir damang batin, sehat salamina. Biasa ngajagi situasi ayeuna teh kirang-kirang namanya panyawat meni rupi-rupi teh ya. Ieu dongeng Sunda teh anu nyanak judul nyaeta Bagaspati serial Si Urjit seri K21. Mitra-mitra sadayana kamari teh nuju nyarioskeun di Bumina Pakuwu nyaeta Bagas anu nuju tarung ngalawan Si Urjit. Duka ieu kumaha lajenganana nya, nah hawa Bagas kenging atanapi Bagas bobor karhayuan. Mitra-mitra sadayana supados teu nyangkolong teu ngadawaktos sumangga ieu acara dongeng Sunda urang kawitan bae. Der lengan Bagas keluar hawa iis. Dua kekuatan anu diadu akibatna lain di kieu geleger. Aya sora meni ngageleger. Kumaha we gelap atawa guludug anu cing geleger. Nyaeta tina akibat diaduna dua kekuatan Si Urjit. Si Urjit lain di kieu beki nafsu ngagugudug ambarah teu kawadahan. Ondona katingali kakarot siongna beki asana rolo akibat ku kabrungku nafsu. Atusna anu rek ngalentab nyaeta rek ngaduruk awak Bagas teh jadi pareum. Ningali musuh anu sakitu kuatna, Si Urjit panonna molotot beureum tamama geus surung ari panon siluman mah. Cek pikirna asa dilonyeng ieu ku manusia. Pok Si Urjit nyarita. Wah, ya manusia ini antep tuh. Babar ya manusia ku aing kudu dikojoran. Otakna ku aing kudu dicongkrong. Wah. Ya kudu benar-benar gede hulu. Palotong. Wah. Kitu cek Si Urjit. Bari saterusna Si Urjit loncat nerajang deui. Atuh anu saterusna mah der. Si Urjit tarung ngalawanan Bagas. Silih babuk silih gitik. Duanana estuning kuat tur gesit. Sabab Bagas ngagunakeun kekuatan jeung jurus sapinuhna. Pokone ngari Si Urjit mah da ngaranna ge siluman. Rag Si Urjit eureun nyirangna itu deui Bagas. Bagas ngahegak katingali dadana naik turun. Awakna geus baseuh. Geus cibreg ku kesang. Da ari Si Urjit mah ngaranna ge siluman.
siga teu karasa capek teu kerel-kerel saukur ngarek HP biasa. Ari Bagas mapan manusia biasa anu boga keterbatasan. Anu saterusna si Warjit ngagibegeun awakna. Las wujud si Warjit ngadak-ngadak leungit tina panempo Bagas jeung panempo warga kabeh. Abong siluman mitra-mitra, ari siluman mah loba ilmu kasaktena. Ucara kumaha ge ari siluman mah gampang. Da geus dikersakeun ku nu maha kawasa. Cakakak si Warjit nya kakak seuri deui. Ayo, manusia, lamun bener sia sakti. Sakti gagah mandraguna. Ayo, patrokan sakabeh pangabisa sia. Gitu cek si Warjit. Atuh Bagas bingung oge. Bingung kudu kumaha cara ngalawanan si Warjit. Ari teu katempo mah atuh nya hese keur ngalawanan beda jeung lamun katempo katingali wujudna. Sabab Bagas mah teu bogaeun elmu paragi ngaleungit. Jadi bere ilmu ku Mama Sudira. Jeung da Mama Sudira ge teu ngulik kana ilmu paragi ngaleungit, nyata ilmu halimunan. Ari mode siluman mah keur ngaleungit atawa keur malih rupa geus pagawean. Geus gampangeun geus teu heseun tina urusan ngaleungit mah. Keur kitu teh kanyahoan, yuk. Si Warjit narajang pereupna ngahiung Bang Barat. Yuk, cibret. Pereup si Warjit nanggal pisan kana sirah Bagas. Bagas ngagoak, awakna nyampoyong. Pruk, Bagas rubuh. Sirana saremek. Cakakak, si Warjit nyakakak seuri deui. Ayo, ulang manusia, ulang. Ayo, buktikan asak becing gagahan teh. Kitu cek si Warjit. Anu jadi nama tetepe teu katempo ngan sorana we anu kadenge teh. Bener-bener Bagas di dieu mikir kumaha carana ngatasi makhluk model kieu. Bagas ripuh lain di kieuna nying hareupan mineng pisan Bagas teh kabeunangan. Ari Bagas teu bisa malik nyerang da teu katempo teh. Bagas mes-mes rubuh, mes-mes tiguling, mes-mes titotong. Si Warjit bener-bener di dieu manehna ngamuk nguak ngawik siga nu hayang puas. Ari warga jeung nu sejena teu bisa kukumaha, teu bisa mantuan, pan boro-boro warga. Bagas oge anu luhur ku ilmu, cemar ku pangabisa kateter dina ngalawanan si Warjit teh. Mangkarna mau teh maneh hariwangeun pisan ka Bagas. Bisi Bagas kumaha onem. Bisi Bagas bobor karahayuan. Hatena get-getan jantungna dagdigdug. Cek hate mang ote teu ridho lamun Bagas kudu cilaka ku siluman. Bagas teh diatik ti leuletik diusapan ti bobudak. Diakod-akod diengklod-engklod. Jadi Bagas mah
anu dianggap kumangkarna jeung Mang Ute asa ka anak sorangan. Pan Bagas mah geus teu indung, geus teu bapa. Tirorok ku Mama Sudira nya anu ngurus teh Mang Ute jeung Mang Karna. Hariwang lain dikieuna Mang Karna jeung Mang Ute ngajerit kanu Maha Kawasa nyohonkeun pitulung. Ulah nepikeun ka Bagas cilaka nyaeta dina kaayaan benar-benar pibahayaeun. Anu saterusna Bagas kek diuk bari sila. Dua leungeunna anu kenca jeung katuhu teh dirapetin. Nyaeta dampa jeung damba teh diadukeun. Bari diantelkeun kana dadana, pikiranana dipuseurkeun. Bagas ngawatek ajian beraja geni, beraja angin, beraja banyu, beraja bumi. Eta opat kakuatan teh dihijikeun anu ngajadikeun panca beraja. Anu sabenerna eta kakuatan teh geus aya di masing-masing jalma. Nyaeta tina acining cai, acining seuneu, acining taneuh jeung acining angin. Anu ngalambangkeun kaler kidul kulon wetan. An pan ari ku Mama Sudira mah eta ilmu eta kakuatan teh diolah ditapaan didikiran napikeun ka ngawujudkeun hiji kakuatan. Ayeuna ge sabenerna mah dina kakuatan eta ku zaman ayeuna loba dipake nyaeta keur pengobatan. Teu kudu jauh-jauh dina ngulik ilmu, teu kudu anggang-anggang dina ngalapang ngabisa. Da sebenerna mah aya dina diri urang kene. Anu tadi teh urang kan teu apal, teu bisa. Dana naon ge tanpa guru mah hese keur ngawujudna. Tina awak Bagas kaluar cahaya koneng beureum bodas, cahaya bodas manecing bararasat. Matak silo, matak serap, matak lolong kanu nempo. Atuh si Werjit teu bisa nyerang ka Bagas soalna kahalangan ku eta cahaya. Jeung kaluar hawa panas, hawa tiis, jeung hawa tiis. Eta hawa ngagabung ngagulung ngajadi hiji. Ngajadikeun hiji kakuatan anu kacidarohakana hese rek ditembusna. Wah, eta manusia ilmuna lain bantrak-bantrakeun. Hah? Aing teu bisa nyerang. Aing teu bisa nyerang ka manehna. Waduh, kahalangan ku cahaya. Sabaya hawa nu kacida anehna. Waduh, ulah lamun geus ieu. Kitu cek si Werjit bari merong ka Bagas. Si Werjit teu wani ngadeukeutan ka Bagas. Keur kitu aya cahaya anu kaluar tina dada Bagas. Eta cahaya mending ngakebur hurung matak serab katempona. Si oreng eta teh keris angker teh anu basa meunang ti leuweung angker. Dararese anu saterusna eta gagang tis ditewak ku Bagas. Kep. Geus kitu Bagas nangtung bari ngacungkeun keris. Cahayana meuni ngagebur. Ayo siluman, urang tuluykeun deui. Kitu cek Bagas. Si Werjit meuni merong kana eta keris. Si Werjit ge geus apaleun eta keris. Keris pusakanya eta ti leuweung angker. Ti golongan bangsa siluman
golongan jin geus apal sakumaha kahebatan eta keris. Pan pada muru harita ge ku para jawara ti paguron ti mana tapi teu beunang. Da keris angker mah anu tadi teh keur neangan dunungan anu bener-bener dina ngajalankeun rel kamanusaanana. Wah mungkin keris angker napa ka jalma dolim, hianat anu pikiranna goreng belang, anu pikiranna sirik jeung pidik. Wah jauh melamelu eta keris angker kudu kapibanda ku jalma model kitu. Tapi lain ge siluman, lamun ujug-ujug nyerah kitu wae jelang si Warjit loncat narajang ka Bagas kukuna anu sareukeup rek ngababad beheung Bagas. Kituna teh si Warjit estuning maksakeun dina nyerangna. Da katingali ari panonna mah silo lain di kieuna. Tapi lamun ujug-ujug maena kabur atawa kumaha. Nu tadi teh meureunnan lain ge siluman mah loba cara. Bari karasa kana awakna aya hawa anu aneh nyaeta hawa panas hawa tiris. Tapi Bagas siga anu ngagerakkeun awakna ngagiwar ka kenca. Sok sanajan nyaeta si Warjit teh teu katempo bari eta keris teh ngabat sorana eta tina tungtung keris kaluar cahaya ubah we gelap. Barangan jeung eta si Warjit ngagoak awakna kakeunaan ku cahaya anu kaluar tina tungtung keris. Eta cahaya teh mangrupakeun model gelap. Jadi cing bararasatna cing balaledagna awak si Warjit tutung kumaha we anu diduruk ku seuneu. Si Warjit ngagoak bari kokoceakan. Allah, Allah, ampun, balas, 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 manusia, ampun. Itu cek si Warjit. Tapi Bagas anger we, yaw. Eta keris dikubetkeun di beledak, cileger. Sorana mata keung kadengen anu di dinya ge atuh meuni mararengpekan ceuli asa ketir asa zaman keur naon cenah manecing para rungkut. Suruh itu cicing si kemang aduh Gusti nu agung eta naon eta? Ampun. Kita cek warga dibari pabaliut warga teh nu marengpekan ceuli rupa-rupa anu nyulumun kajadian dirinya teh bener-bener asa riweuh. Bari dibarengan ku kocek dengekna si Warjit. Sorana mani tarik auhan. Anu saterusna si Warjit mabur kawang-wang bari kokoceakan. Manehna teh kuat nandangan kasakten Bagas nyaeta kasakten anu dikaluarkeun tina keris angker. Jadi keur hitungan urang hirup manusia di alam dunia mah anu tadi teh eueuh anu disebut ilmu pamungkas. Rek di golongan manusia, rek di golongan jin, rek di golongan siluman selemin kabehanana ge terbatas. Hirup usik malik angin ku kersana
Renghap. Bagas ngarenghap narik napas panjang. Kesang nangucur sawak-awak. Eta Kriste ngadak-ngadak geus leungit di tina panyekel Bagas. Mangote mangkarna gancang nyamperkeun ka Bagas. Aden, aduh, Aden teu nanaon, Aden kasep. Budak Mamang. Kitu cek mangkarna bari ulak ilik kumaha we ka budak leutik. Bari kecrok tarangna diciuman. Teu Mang, alhamdulillah abdi aya dina kaunggulan. Kitu cek Bagas. Mangkarna nangkep kana tonggongna. Pok mangkarna nyarita. Aduh Aden, anak Mamang si ganteng si kalem. Syukur kasep. Mamang meniasa aduh. Geus dak digrug hate teu puguh sieun Aden bobor karahayuan. Waduh, kumaha lamun Aden bobor karahayuan? Kumaha Mamang nyaritana ka Mama? Kumaha? Kitu cek Mang Ute bari ngusapan tongong Bagas estuning nyah jeung deudeuh pisan. Mang Ute ka Bagas estuning lain asa memang geus dianggap anak sorangan. Kahirupan Mang Ute mangkarna jeung Bagas salila di paguron. Estuning yatim piatu geus teu sanak geus teu baraya. Duka kumaha mimiti lalakona. Mangkarna jeung Mang Ute dari geus sidik Bagas mah dirorok ti leuletik. Ngan Mama Sudira waktu harita teu nyaritakeun yen Bagas teh di mana asalna. Estuning dirahasiakeun ku Mama Sudira teh. Harita atuh warga ge nyalampeurkeun, Pak RT mangakong mangakeng kabeh nyalampeurkeun. Aduh Aden nuhun kasep nuhun Aden nuhun kasep nuhun. Muji syukur ka kersana dat ilahi Robi, Aden menang, Aden unggul. Alah Aden nuhun kasep nuhun Aden, nuhun Aden nuhun pisan nuhun. Kitu cek sararea mendingan nuhunkeun pisan ka Bagas teh. Kabehanana anu aya di dinya Mang Ute mangkarna warga sakabeh asup mangakong jeung makeng mani aratoheun. Bungah lain di kieuna siluman anu ngaganggu ka paku teh bisa diatasi ku Bagas. Bari Bagas ge memang kaayaan ripuh kurang-kurang nama, tapi da ari geus pitulung Allah mah kudu meunangnya meunang we moal bisa dihalangan. Pok mangakong mangakeng aki juman kabeh nyarita bari ngajakan ka jero. Aden, hayu urang dilebat ngobrolna. Nya Aden, hayu. Ame kitu mah urang ngobrol di lebat mah bari tenang. Kitu cek aki Juman. Nyata ngajakan ka Bagas asup ka jero imah. Atuh anu saterusna mah sararea arasup ka imah nyata rek bari istirahat. Hari-harita kasampak di jero imah paku keur diuk we gigireun ibuku. Ibuku meuni bungah kacida lain dikieuna. Asa dibere naon cek hatena. Estuning asa disambung nyawa ku Bagas. Harita kayan paku keur diuk. Jadi paku geus sadar sabihara-sabihari ngan memang katingali awakna siga anu leuleus jeung lungse. Leles jeung lungse akibat tina teu barang tuang. Ngan harita kubu-kubu dihaja dibere nginum.
atuh ari geus dibere nginum mah ku buku leuheung paku teu leuleus jeung telung seteuing. Kabehanana barungah kacida ningali paku geus cager. Gabruk Pak RT ngagabruk ka paku. Oh, aduh, nuhun Gusti Agung, nuhun Gusti. Oh, paku, alhamdulillah. Bapak tos damang deui. Oh, aduh, nuhun, paku, nuhun. Kitu cek Pak RT. Bari teh karasa cipanonang ngurucut basehan kana pipi, basehan kana dada. Sanajan Pak RT hiji lalaki angger we teu kuat ningali kayan paku, awakna begang. Sabab hampir 11 poe paku teh geringna teu kararapan sangu saremeh-remeh acan. Tong boros sangu cai ge teu asup karek tadi we ku ibu kubu teh. Kabungahan nu ngariung dirinya geus teu bisa kagambarkeun. Harita Bagas nitah ka Mang Udin nyokot cai nyaeta keur ngubaran paku supaya paku teu leuleus teuing. Mang Udin teh rarese gancang nyokot cai kana cangkir sok dibikeun ka Bagas. Anu saterusna Bagas ngawatek ajian kabedasanana nyaeta supaya paku teu leuleus jeung telung se. Anu saterusna cai teh dibikeun ka paku ku paku diinum. Bener we pengaruh ajian anu dibikeun ku Bagas lain di kieu hebatna. Paku ngadak-ngadak ngajerek jag-jag deui. Pok ibuku memeti nyarios. Bapak, urang teh muji syukur ka kersana dat Ilahi Robi. Ku hasilahna Den Bagas sareng Mang Ute mangkarna sadayana we. Bapak tiasa katulungan. Bapak tiasa damang deui. Urang kedah muji syukur ka Allah sareng kedah nganuhunkeun ka Den Bagas sareng kasadayana Bapak. Kitu saur ibuku. Hatena estuning bunga, hatena ngagulung bunga sedih ngagulung we. Atuh paku pok nyarita. Aduh Aden, nuhun kasep, nuhun kasep. Aden parantos nulungan Bapak. Ya jalana Allah nganterkeun Aden. Berat nyun berat nanggung Aden. Nuhun kasep, nuhun. Bapak bisa selamat tina mara bahaya. Bapak bisa selamat tina gangguan siluman. Dararasaan Bapak mah salila ieu teh Bapak teh dibawa ku makhluk anu pikasieun Aden. Dibawa ka hiji tempat. Bapak teh dibarengkos di talian kana hiji tangkal. Tah kitu kasep. Sakali deui Bapak nuhun. Mudah-mudahan kasayan Aden dibales ku Allah. Aden. Kitu cek paku. Sami-sami Bapak. Abdi mamung sakadarna pelantara anu tadi teh saur ibu.
dari nu ngadamangkeun mah angin Allah. Urang mah selaku manusia teu daya sareng tu upaya. Da abdi ge nya panginten kedah kitu we kaleresan ngalangkung ka dieu. Kaleresan abdi nuju istirahat di warung. Nyaeta di warung BAC. Ya abdi teh ngadangu ngobrol-ngobrol di tempat. Nyaeta Mang Aso. Abdi teh panasaran sanes kutiasa abdi ge. Nanging nu tadi teh awe sasieun sabeunyereun manawi sareng manawi tah kitu. Ayeuna Bapak ulah seur emutan angguran masing sehat salamina. Kitu cek Bagas. Bagas mah estuning manehna hirupna handap asor bubuhan latihan Mama Sudira. Cek Mama Sudira umat kasep anak mama. Hirup ulah umaing umaku. Hirup kudu bisa ngajaga jeung ngawengku biwir. Sabab lamun urang raheut ku pedang bisa diubaran. Tapi lamun raheut ku biwir atawa ku ucapan jantang tu eta jelema bisa kaubaran sanajan nepikeun ka urugan ku taneuh beureum. Amanat Mama Sudira teh bener-bener diperhatikeun ku Bagas. Tata krama da Bagas mah teu ngarumasakeun, hampir teu apaleun. Yen manehna dina dirina geus loba pangarti. Apal-apal teh ayeuna we geus ngamimitian manehna ngalalana. Bereskeun di hiji tempat itu dieu nepikeun ka Kampung Cikuman. Bungahna paku sakula warga. Bungana warga Cikuman geus teu bisa kacatur. Kagambar dina beungeut marah maina. Kitu deui Neng Intan. Neng Intan nyolongkrong ka hareup. Nganuhunkeun ka Bagas. Cek Neng Intan, "Kakang hatur nuhun." "Kakang parantos melan pun Bapak. Kakang tos ngorbankeun tanaga pikiran demi pun Bapak." Itu anu kaluar tina lisan anu geulis. "Oh, sami-sami Neneng. Nya panginten kedah kitu we jalana ti akang." Kitu cek Bagas. Anu saterusna sarareang ngobrol. Bokowo mah maneh teu jauh. Estuning rapat we jeung paku. Asa ngimpi cek buku anu jadi salakina bisa cager sabihara sabihari deui. Cag, paku ibuku anu keur ngarariung urang teundeun heula di handeuleum sieum, urang tunda heula di hanjuang siang paragi nyokot ninggalkeun. Ayeuna urang malik nyaritakeun di imahna Ki Jengger. Harita Ki Jengger, Bah Jumbo, si Patok, jeung si Geheng. Ki Jengger sabatu-batur geus arapaleun yen paku ripuh nepikeun ka pan paku ngayakeun saembara nyaeta keur ngubaran. Tapi anu eta anu tadi teh sanajan geus ngayakeun saembara ge anger we paku teu bisa cager. Tapi ngaran Ki Jengger anu sifatna sirik pidik jahil dina otakna teh hayang binasa kasasama geus kuat. Ki Jengger ngarasakeun jengkel sabab paku estuning kuat geus rek nincak kana 12 poe. Sedangkan pemilihan kepala desa tinggal 2 poe deui. Nyaeta 2 poe teh weuteuna.
2 poe deui nya euteuna mah meureun sapoe deui kitu ceuk Ki Jenger teh. Pok Ki Jenger mimiti nyarita. Oin, bah, kumaha ieu teh? Uring masa teu ngarti. Eta si Kuwunyo geus ripuh malahan mah anu bisa ngubaran. Tapi lawan nya teu kajor-kajor eta kojuk. Cengkel kuring mah. Lamun si Ku masih kene hirup bah. Sok sanajan gering ge. Ya tangtu karena pemilihan manehna bakal ngilu. Amun kieu mah tuh wah bisa barabe. Kitu cek Ki Jenger. Ki Jenger kana nyawa manusia teh nganggap kana nyawa hayam. Ki Jenger mah kana patokan hirup ka manusia teh teu nganggap manusia. Da lamun mayana dikitu-kitu ku batur, wah meureun teu ngadat mah, meureun teu ngamuk mah. Tapi manehna mah ka batur teh nganggap pisan hampang, nganggap bodoh, nganggap belegug, nganggap eueuh pangabisa, jeung nganggap sangsara. Seep waktu